Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rantaian mutiara puja tiiran widuri puji, ranggayan inten pangalem ungkepan sugema sukma, ungkara pamuja zat anu berbawi sesa, zat anu sinunjang kaheman buktos heman ka hamba-hambana. Sinuat sholawat sinulang salam mugia salamina diluruskeun diamparkeun ka junjunan sakabeh alam, panutup para nabi, pamungkas para anbiya, yakni Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu dirahmati Allah, sakumaha pangandika Allah dina Al-Qur'an anu pihatoseunana teh kieu. Allah bakal ngangkat ka jalma anu beriman sareng anu berilmu. Atuh ku aya dalil eta urang teh kudu dijadikeun motivasi. Yen kahiji niatan kuliah urang teh karena Allah, niatan ngalaksanakeun parentah Allah. Sakumaha kasauran sapali ulama gitu ya, ngalaksanakeun parentah Allah teh mangrupakeun cirina dina kaimanan. Anu kadua, niatan dina hate urang yen kuliah teh ngalaksanakeun parentah Allah, nyaeta nya ilmu lain neangan atau cinta tadi saur teh Meli teh ya. Lain karena hayang menjadi sarjana, lain oge jang ngejar cita-cita. Namun ngejar cita-cita mah eta mah merupakeun buahna. Rek sakumaha pinter oge, ari lamun ku Gusti Allah teu dikersakeun mah moal kasorang kitu nya kahayang urang teh. Tapi sakumaha sunatullah, kuliah teh merupakeun salah sahiji ikhtiar keur urang ngawujudkeun cita-cita. Kukituna jadikeun kuliah teh semata-mata karena Allah. Tur ngarep mudah-mudahan anu dipikahayang ku urang teh kasorang. Amin. Sakitu anu tiasa kapihatun, neda agung cukup umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.